yang datang merintah. Kasih mana sih tuh? Tadi kala itu ka uwa tadi teh berang. Tapi kalau kita petin uwa haru beuh. Bukan orang tas aya perlu tas itu tuh meuli plastiknya nggak balongan. Oh, kan haru beuh. Naik naon cuk? Ieu wa kan lobaan nikah nyanyi gini wa. Masih bisa nyanyi gitu. Kebetulan kan uwa teh bisa nyanyi. Karena teh yang diajar ka uwa teh yang diajar nyanyi. Nah, diajar nyanyi ka aing. Ka aing ngadengekeun karaokean tina tiep. Nah, enakan teh diajar langsung ka uwa. Cara nyanyi kumaha. Kumaha maneh laguna? Bisa aing teh becus kehet ngan maksakeun we aing oge. Maksudna kumaha maneh? Aing diajar vokal ka uwa teh. Teu bisa aing ge nah, aing ge sarua butut. Ya aku mah Maksud- ajarkeun atuh. Nah gitu sih nyanyi di mana? Kapan wa di ditu teh, di lembur tehnya aya tempat uing.